Ya Rasulullah, Tabligul Islamiyah wal Mau'idatul Hasanah anu insyaallah bade disampaikan ku Al-Mukarram wal Fadhil Ad-Da'i Allah Sayyidi wa Sayyidina Al-Karim Murabbi wa Murabbi Ruhina Al-Ma'hadul Islamiyah Salafi Al-Huda fi Qaryati Sadaq Jengkol Pandeglang. Ya Sayyidi bil hurmah wa ta'zim sa'al minbar falyatafaddal maskura. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala ala 'abdihi kitaban ajaba fihi min kulli syai'in hikmatan wa naba. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul a'la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mustafa wa nabiyyul mujtaba wa ala alihi ahli sidqi wal wafa salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumidz dzikra amma ba'du. Qala ta'ala fi kitabihil karim bismillahirrahmanirrahim wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Wa qala fi ayatin ukhra bismillahirrahmanirrahim wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan linnas wa qala an-nabiyyu Muhammad man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah wa man shoma yauman min rajabin yabtaghi fihi wajhallah dakhalal jannah. Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwasalam mugia dilimpahkan ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Hadratal mukarramin, para kiai, para sepuh pina sepuh saumumna kiai-kiai nu haladir wengi ieu bil khusus sepuh urang, guru urang, Ama Haji anu ti kopi oge anu ti cegeyeungeung sareng anu ti masing-masing kampungna sekaligus kuji simkuring dipika hormat tur dimuliakeun. Urang daroakeun kiai urang, guru urang sing para ranjang yuswa anu bararokah. Teristimewa aparatur pejabat pemerintah setempat kuji simkuring dipika hormat, wabil khusus para panitia penyelenggara acara Isra Mi'raj anu kuji simkuring dipika hormat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wengi ieu urang ngayakeun tasyakur
peringatan Isra Mi'raj anu bertepatan jeung bulan Rajab kejadianana. Tujuan urang ngayakeun Rajaban hiji takzim ka Kangjeng Rasul. Nu kadua ngagungkeun bulan Rajab. Sebab bulan Rajab boga kaistimewaan dibanding bulan-bulan nu sejenna. Ayeuna peutingan terakhir bulan Rajab. Maka kusabab sakitu ibu bapak jamaah sadayana kudu nama urang teh kamari keur tanggal hiji cawis-cawis caringcing page kancing saring set page iket. Sabab bulan Rajab ialah bulan taubat. Kumargi sakitu kudu nama kamari tah bulan Rajab teh, bahkan aya keterangan saha jalma anu puasa di bulan Rajab di tanggal hiji sampai tanggal 27 Rajab maka pahalana sarua jeung puasa 60 bulanen. Ngan hanjakal geus eueuh bulan Rajabna. Ieu penting terakhir para hadirin wal hadirat. Ngan mudah-mudahan anu puasa kamari nu sapoe nu 2 poe 3 poe 5 poe nu saminggu moga-moga sing ngajadikeun pahala. Anu tacan moga-moga tahun hareup sing ararazam ti ayeuna. Para hadirin wal hadirat. Rasul Isra Mi'raj. Lamun urang ngomongkeun Isra Mi'raj itu pasti aya sangkut paut jeung Rasul. Teu bisa ngomongkeun Isra Mi'raj teu sangkut paut jeung Rasul sebab Allah ngaisra jeung ngami'rajkeun ka Rasulullah henteu ka nabi-nabi anu lian. Sehingga Kangjeng Rasul ngagaduhan ibu Sayyidatuna Aminah, ngagaduhan bapak Sayyid Abdullah ketika nuju dikandung ramana maut. Walamma tamma min hamlihi sallallahu alaihi wasallam wa sallama syahrani ala masyhuril aqwalil mukhtalifatil marwiyah tuwfiya bil madinati syarifatil munawwarati abuhu Abdullah. Tak kudu nama kitu rajin maca berjanji, deleukeun berjanji dibaca ku urang barokah. Lamun hiji lembur hayang kadatangan ku rahmat Nabi, hayang ditoong ku Kangjeng Nabi, marhaba ulah diputus. Kitu ceuk sapali habaib. Lamun hiji lembur hayang ditoong ku nabina, maka eta ahli kampung kudu ngayakeun marhaba. Maulid saminggu sakali. Mantak malam Jumat nu kaburu wayahna marhaba heula di musola memeh bubar supaya lembur urang katoong ku Nabi. Eta Kangjeng Nabi begitu dihamilkeun kudu jadi ibuna Sayyidatuna Fatimah, Sayyidatuna Aminah. Menang 2 bulan cek sakaol pupus ramana Sayyid Abdullah, berarti ketika gubrak Rasul ke alam dunia Rasul yatim piatu. Yatim gitu can piatu. Yatim Rasul teh. Menang sababaraha bulan borosot Sayyidatuna Aminah ngalahirkeun Kangjeng Rasul. Telila Sayyidatuna Aminah pupus ninggalkeun alam dunia. Maka Rasul yatim piatu. Mantak orang kudu karunya ka yatim piatu. Karunya kanu miskin, karuna ka janda jompo terutama jahe. Kudu karunya ka yatim piatu komo nu indungna ngora keneh mah. Iya para hadirin wal hadirat, akhirna Rasul diurus kusaha ku bapa kolotna Sayyiduna Abdul Muthalib. Terus rada lami diurus Rasul ku Sayyidina Abdul Muthalib. Orang Quraisy teu wani ngaganggu ka Rasul. Sebab Rasul diurusan kudu jadi bapa kolot Sayyidina Abdul Muthalib. Orang Quraisy yeun ka Abdul Muthalib. Naon sebabna? Abdul Muthalib keturunan Adnan.
Adnan salah satu manusia yang membangun Darun Nadwa. Naon Darun Nadwa? Tempat permusyawaratan orang-orang Arab. Anu pertama ngabangun itu ialah Sayyidina Adnan. Maka orang Arab kafir Quraisy tewanian ka Abdul Muthalib sieunan sebab Abdul Muthalib keturunan Adnan. Maut Abdul Muthalib. Para hadirin wal hadirat, Rasul dialihkan di urusan kudu jadi pamana namina Sayyidina Abi Thalib putra Abdul Muthalib Raina Abdullah ramana Rasul bapana Sayyidina Ali radhiyallahu an. Tah orang Arab tewanian ka Abi Thalib sebab Abi Thalib mah ya turunan Adnan sami nu kadua leuwih berehan leuwih bager Abi Thalib mah lain ka jelema bae bageurna ka satoa teh bager sireum dibere gula kotok di paraban japati di paraban teh cara urang aya sireum layak urang diduruk jeung sayang-sayangna. Abi Thalib bager, maka orang Quraisy tidak berani mengganggu Rasul karena punya tameng dada Sayyidina Abi Thalib. Telami Abi Thalib maut, tah kakarak sabada Abi Thalib maut, eta orang Mekah nepak dada kafir Quraisy. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Sufyan, Abu Gosok, Abu Jalan. Dak tidak kuari mah ieu Muhammad geus eueuh nu ngabela. Hayo baikot Muhammad. Terus kepung Muhammad. Rasul pala hadirin wal hadirat ditinggalkan ku paman Sayyidina Abi Thalib. Kunaon teu lami kenging sabaraha bulan pupus istri tercinta Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Ya Allah, ditinggalkan ku indung bapak yatim, diurusan ku bapak kolot maut, diurusan deui ku paman maut, ayeuna istri tercinta maut. Ya Allah, sanu teu nalang satu. Rabbana Karim, iyalah Kangjeng Rasul. Mantak urang ge santri ditinggalkan indung bapak ulah oron masantren terus. Nu beungar perhatikan, ulah pelit. Jadi lebah modar yang diajikeun. Betul apa tidak? Biayaan ku urang Masya Allah. Doang kamari aya yatim gak kula mondok. Assalamualaikum Waalaikumsalam nanti mana nanti anu. Aya naon ka dieu punten cenah Bah Haji kula mandek nyerahkeun ieu cenah ieu. Naon ngaranna ieu budak, sangaranna anu. Oh, ieu hampura bae memasrahkeun dohir batin. Be kudu diparaban ieu mah ku aing gitu kan. Ja dohir batin ieu. Kamana bapana? Buku maot, ya yatim. Oh, ari indungna dikawin cenah ku kula. Haram jadah tangkorak dia. Anjing kesrek gitu kan. Indungna dikekepan ku dia anakna ditah ka aing ngurusan. Atuh dia anu ngurusan ku ari mah. Masya Allah, indungna dikekepan anakna dibikeun ka aing. Ih, atuh mantak naon ja mampu. Kumana ai ka indungna maraban mampu ai ka anakna teu mampu tolol. Ya Allah, pala hadirin, manta kudu karunya ka yatim piatu. Karunya kanu teu boga, jelema anu haris sifatna berehan, hidupna moal susah. Pala hadirin. Geus dijamin ku Gusti Allah. Manta nu gatikeun yang jelema nu peka, jelema nu ngarti, peduli eta nu hese. Pala hadirin hadirat, nu beunghar mah loba. Nu pelit atuh ngabadeg, nu bagerna saeutik. Iya nu hese ge. Sifat haris, sifat jawad, loman di diri pribadi manusia. Hese pala hadirinul hadirat. Rata-rata palal. Ieu kampung naon namina? Moal di Rahong mah. Mulai nu ngaku. Akhirnya pala hadirin Rasulullah nalangsa ditinggalkan ku pamajikan. Kabeh ge sedih ku pamajikan. Ya Allah, pala hadirin wal hadirat, mantak lamun cenah salakina maot ninggalkeun anak 17.
ku indung maka urus bisaan bikang bapak eta ngurus anak salakina maot ninggalkeun anak 17 ku indung maka urus loba buktina nu bener kiai mana contohna kotok dulu tuh anak kotok naon aya kotok jago ditutur-tutur ku anakna je eueuh Masya Allah eta ngurusan anak ribet pak makanya bapak-bapak ulah sok galak jasa ke ibu-ibu ulah sok galak kudu karunyaan pak sanajan udah eta kiai sanajan eta presiden sanajan eta nu beunghar ti mana bijilna enggak ada cerita orang bijil ti batang kalapa kabeh ge ti ibu untuk pohara ibu mah lalaki ngurus anak moal bisa atau eta bagian orang kula cek pamajikan abi hampuranya cenah ieu umi nek babantu heula ka kata tangga ka dulur heuh cek ulah kabel leumpang ke tacan encan ge tuh leumpang ke tacan urang geus ngomong kitu pan ulah kabel-kabel cek urang moal paling 2 jam isin teu babantu mah cenah geus itu eta anak di imah kula genep pan patalayah nu hiji ngoleset lotok nyelap anjutna nu hiji hayang dahar anu hiji kiih Masya Allah nu hiji deui abe hayang mam ruai nu hiji deui abe hayang aduh gegerak ulah lumpat ke kamar mandi waduh nu hiji deui abe hayang dot udah kula nyeduh deui abe dotna bau tai meureun bae geuna teu kakumbahi poho eta urang geus kabireungeuh karak sakitu ge tah tapi awewe ngurusan anak dengan sabar para hadirin wal hadirat eta kehebatan awewe teh makana ibu-ibu nya bapak-bapak eta ka ibu-ibu ulah garala kudu karunyaan harus diayomi jangan digalaki sayangi dong cek ibu-ibu cocok cenah kiai kadeng eta kucili bapak dia atau tenang bae sipa kayak di babak deui ku kula Rasul akhirna sedih nalangsa Masya Allah neka mana ngadu atuh Rasulullah akhirna setelah Sayyidatuna Khadijah al-Kubra meninggal dunia dibaikot total Rasulullah ku orang-orang Mekah dak Muhammad gua geus teu boga backing bapak kolot poeh pan kitu nu hewa mah mamang bonar pan kitu nu hewa mah mantak jelema lamun geus hewa hatena pasti jasadna geus moal bener dak kuari Imam Muhammad kepung baikot Muhammad ulah jual beli jeung sahabat Muhammad sehingga masjid ditutup temenang Rasul dakwah di dia dijegal di ditu dijegal Rabbana Karim Masya Allah itulah Islam itulah perjuangan setiap hidup adalah perjuangan setiap perjuangan memerlukan pengorbanan barang siapa orang yang mau hidup tidak mau berjuang silahkan anda tidur di bawah pohon Kamboja mending modar meken leutik ulah hirup apa sebab perjuangan para hadirin wal hadirat akhirnya Rasul nalangsa mantak harita disebut tahun Amul Hazn tahun kesedihan tahun kedukaan para hadirin akhirnya Rasulullah memutuskan berangkat menuju Taif kurang langkung Taif Mekah Taif kurang langkung jauhna 100 kilo lebih seetik Masya Allah para hadirin mungkin bapak-bapak orang daerah di Maseur Mukimin jelas geus loba nu ka Taif ai kurang mah kara kamari keneh oh Taif teh horeng bener kota subur kota hebat menang doa Nabi Taif teh berangkat tujuan Rasul ke Taif sugan di Taif mah loba baraya keneh loba dulur sugan aya anu ngabela lantaran di Mekah dakwah dibaikot ku orang-orang Mekah berangkat Rasul direncangan ku sahabat namina Zaid bin Harithah saha Zaid bin Harithah salah satu sahabat Rasulullah dan sekaligus anak angkat Rasulullah Zaid bin Harithah bahkan satu-satunya nama sahabat
anu aya dina Al-Qur'an hanya Zaid bin Harisah. Eueuh sahabat nu sajen sakitu seueurna sahabat Rasul nu aya dina Al-Qur'an hanya Zaid bin Harisah namina. Cicing lain Al-Qur'an tolol cemacem be. Falamma qada Zaidum minha wa tarang zawwajnakaha. Falamma qada Zaidum minha. Lamun aya kiai ngawinkeun zawwajtuka mengenang nyokot dalilna tina falamma qada Zaidum minha. Lamun aya kiai atawa naib ngawinkeun ankah tuka menang nyokot tina dalil Al-Qur'an fankihu ma qabalakum minan nisa. Itulah ba'dul mufassirin nyarioskeun. Zaid bin Harisah nu aya. Nu sanes da aya Abu Bakar idh huma fil ghar. Ketika Rasul di Jabal Thur beserta Abu Bakar Siddiq, maka huma rujukna ka Rasulullah jeung Abu Bakar Siddiq. Teu disebutkeun Abu Bakarna disamarkeun. Tapi Zaid bin Harisah hadirin wal hadirat langsung disebutna Al-Qur'an. Falamma qada Zaidum minha wa tarang zawwajnaka. Zaid bin Harisah berangkat Rasulullah menuju Taif. Di ditu nama qabilahna sukuna Bani Thaqif. Nama kampung Taif sukuna Thaqif. Awas ulah tibalik ya. Dia tadi ngadengeun ke Jamal, ngadengekon ngomong ke naon pugu cenah Kangjeng Nabi leumpang ka Thaqif. Aya ngaran sukuna Taif. Tibalik tama ulahnya. Awas ngaran kampungna Taif, ngaran sukuna qabilah Bani Thaqif. Berangkat Rasulullah. Teu naik onta Rasul, teu naik keledai, teu naik kuda. Kunaon? Sebab diuber ku Abu Jahal jeung orang-orang Quraisy ketika bertemu Muhammad. Paehan, lamun naik onta pasti diuber Rasulullah. Ai leumpang mah bisa susurumputan, bisa nyumput ke bukit, bisa nyumput ke mana. Akhirnya berangkat Rasulullah duaan direncangan ku Zaid bin Harithah. Masya Allah, para hadirin. Mata kurang ke mau lempangan ulah sok sorangan. Kau mau motor bisa betus ban pan. Naju panamun sorangan dina beuti eta angkal angsana bisa anu milu pan. Geulis jelema mangan leutik doang botol. Berangkat Rasulullah. Barang datang ka Taif. Rasul berharap moga-moga ieu dulur di Taif nyambut. Moga-moga nerima kana dakwah Rasul. Sebab di Mekah maka di embargo Rasulullah, di boikot ku Abu Jahal jeung rombonganana. Ya Allah, barang datang ke Taif, apa yang diharapkan oleh Rasul ternyata nol besar. Kumaha barang datang ke Taif? Rasul pala hadrin wal hadr lain disambut malah disambit. Rasul dikepung pusat kampung Taif, dibaledog ku batu, dibaledog ku tulang korma, dibaledog ku kayu, dilempar Rasulullah sehingga berlumuran darah Rasulullah, memar mastaka Rasulullah. Bayangkan ku ibu jeung ku bapak, jelema duaan dikepung ku salembur, bari dilempar ku batu, dibaledog ku batang korma, dibaledog ku kayu, dibaledog ku tulang onta. Bisa dibayangkan ku urang. Mana teuing Rasulullah, bahkan cek hiji kaol patah gigi Rasulullah. Potong huntukna Kangjeng Rasul, bapak-bapak ibu-ibu. Rabbana Karim, pohara tuh Rasulullah, perjuangan sampai kadinya. Mantap kalau aya kiai anyar istiqomah, ustad anyar istiqomah, kakarak diusir mitohama kecil, tad. Lawaka pundung. Itulah perjuangan. Iya maka rok mitoha bagus mewek buat teuing torek. Aran jadi ustad na kunaon? Mitoha galak atau biasa kolot ngeradak pelit atau cobaan ku masyarakat geus teu diondok ngariung-riung acan atau biasa. Rasul mah dibaledogan tuh dikepung, urang macan dikepung cenah. Apa artinya?
sing tetap istiqomah. Rasul di baledog, ya Allah, sehingga Rasul lompat. Para hadirin, nyompot Rasulullah di hiji bukit sambil panangana dikiekeun ta Rasulullah, sikuna bari ngalamun, ya Allah Rabbana Karim. Rasul bari nyarios, ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin, cek Rasulullah. Ya Allah, bari ngalamun Rasulullah bari sedih. Sugan teh disambut. Rasul teh disambut ke orang Taif dengan tola'al badru alaina. Rasul teh disambut ke orang Taif dengan marhaban ya nurul ain, marhaban ya jaddal Husain. Teh disambut, malah Rasul dikepung di baledogan hadirin. Rasul lumpat berlumuran darah. Para jamaah sadaya, bari calik Rasul ngalamun, ilaika ashku du'fa quwwati. Mungka Gusti hungkul anjeun mengadu. Lemah kaayaan abdi Gusti. Wa qillata hilati. Saeutik Gusti berdayana abdi. Wa hawani 'alan nas, tina sepak terjangna manusia. Nu geus maledoga, nu geus ngahina, nu geus malang. Anta rabbul mustad'afin, cek Rasulullah, anjeun teh pangeran anu hiji-hijilah bisa dipuntangan pikeun orang-orang jalma anu dhaif. Rabbana Karim. Naon nu neuk dicokot pelajaran di dieu dongeng. Ulah ngadenge dongengna bae. Cokot pelajaran. Piwarang Rasul. Kumaha kitu? Rasul tadina berharap ka jelema sugan dulu rumah di Thaif tah. Ngabela, ternyata kalah milu ngahewan. Geus urang ge ketika boga masalah, janganlah Anda bergantung kepada makhluk. Ulah bergantung ka jelema, bergantungna ka Allah. Ketika bergantung kepada manusia, ketika tidak sukses, maka tunggu kekecewaan Anda. Contoh pejabat, nek hayang jadi lurah, ulah ka jelema na kena. Ka Gusti Allah mementa, engke Allah ngagilekeun hate jelema. Tah aing dukung ku dia, pokona ireuh buat untungna pokona bae. Woi, lauk emas dibere, ngaliwat dibere. Woi, tenang pokona mah nya ogul bae di RT kami mah. Buktina 0-0. Tunggu Anda tinggal kekecewaannya. Geus lamun bergantung ka jelema, tinggal nunggu kecewa. Ulah bergantung ka jelema, ka Allah. Itu pelajaran di titah Rasul. Hadirin, orang hayang nyeun majelis setorkeun ka Allah, Gusti ieu majelis pikeun makan budak lalemek mun bahan manfaat hayang beres Gusti, engke Allah ngagilekeun bos. Jajal Anda nyeun proposal ka bupati atawa ka camat, ira ya Pak, insyaallah ke cenah minggu payun geus 18 minggu Pak. Tunggu Anda kekecewaannya. Ilaika ashku du'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas anta rabbul mustad'afin. Ya Allah Rabbana Karim. Masya Allah, di baledogan Rasulullah, dilempar Rasulullah, bari calik Rasul jeung Sayyidina Zaid bin Harisah dina batu, maka Rasul bari kieu sikuna. Siku bahasa Arabna ku' kaf waw ain. Ku' eta siku manana. Maka untuk mengenang sejarah Rasul diudag orang Thaif, maka para hadirin dibangun di Thaif masjid ku' leutik ngan ukur 3 meter kali 3 meter. Jamaah anu umroh jeung hajian anu geus pernah ka ditu sok tingali aya masjid ku'. Ta masjid ku' eta sejarahna kos kitu. Dibangun para hadirin wal hadirat untuk mengenang sejarah. Teu bisa sholat karena leutik masjidna papagelek para hadirin. Moal bisa lantaran jamaah teh ratusan bus anu zarah ke Thaif. Masya Allah. Begitu Rasulullah para hadirin hadir keur ngalamun torojol be malakul jabal. Malaikat jabal gunung. Malaikat penunggu gunung. Ia di alam dunia kabeh aya malaikatan. Dina awak urang aya malaikatan.
Dina halis aya malaikatan, dina mata aya malaikatan, dina tak-tak aya malaikatan, mata lamun ajal mah leumpangna dengdek sabelah berat teuing teu malaikat. Dina janggot aya malaikatan, mantak lamun urang ngalaudo sunnah ibu bapak ulah sok dikusut sebab eta tetesan air wudu netes kana janggot, netes kana kumis itu dijieun ku Allah 10 malaikat. Beulah mun janggot aya 1000 wali 10 bu atau ke 100.000 mata kita nu aya janggot mah lamun tos udah cecelakapan mah berat mah malaikat doang na eta ribuan nih malaikat ngagarantung beuna janggotna. Ya Allah para hadirinul hadirat cek malaikat cek malakul jabal kieu Muhammad geura tunjuk ku anjeun gunung mana anu panggedena nu aya di kota Mekah, gunung mana anu pangluhurna nu aya di kota Mekah. Geura tunjuk ku kami nek dihancurkeun orang Taif jeung masyarakat Taif jeung kampung-kampungna nek dibalikeun. Ya Allah, mun andai kata kedudukan urang harita aya jelema ngahina, urang dicaci maki, urang dibaledog, urang dikepung, bari teu boga salah. Kari-kari aya malaikat nu deuk ngabela, urang mah langsung. Tunjuk gunung mana? Andai kata misalkan kula andai kata ieu. Tunjuk hayang nu mana gunungna? Cek ulah hiji gunung Kelud. 2 gunung Semeru, 3 gunung Galunggung, 4 gunung Karang, 5 gunung Najrok Hutang. Masya Allah para hadirin. Kumaha eta Kangjeng Rasul mah Pak Bo. Begitu ditawaran ku malaikat Muhammad geura tunjuk gunung mana anu pangluhurna jeung panggedena anu aya di negeri Mekah. Ku hebatna Rasulullah para hadirin junjunan alam. Ya Allah kalaka ngadoa. Teu malaikat ulah. Kalaka doa Rasulullah. Asallahu ayyakhruja min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Iyalah doa Rasul. Asallahu ayyakhruja min aslabihim. Wahai malaikat, muga-muga Allah Subhanahu wa taala ngaluarkeun tina iga wekasan tulang punggungna orang-orang Taif man ya'budullaha keturunan-keturunan maranehanana anak incu maranehanana anu jadi nyembah ka Allah Subhanahu wa taala wala yusyrika bihi syai'a bari teu musyrik ka Allah Subhanahu wa taala. Iyalah Rasul. Kitu Rasul ngadoana para hadirin. Naon hikmahna? Sanajan batur ngadoakeun, sanajan batur ka urang hewa, henok, jengkel, ulah sik sok didoakeun teu bener. Doakeun mah bener bae. Endah bae, ulah teu endah ngan hese eta urang ka. Ulah ge can bisa. Contoh masyarakat lembang ka kebon peleye benin cak teh santri da beuti cau. Waduh, bangsa tai jurig tidak kowe ketijak. Tidak dipernah gelap cenah eta nu ngising. Ulah ka. Kuduna mah kakak bebe jaga kobong. Mamang nincak tai peleye bebe jaga kobong. Mang hampura nya. Aya naon bah? Sanu ngisingna beuti cau. Cek santri teh kula aya naon bah? Hampura nya ku abah katijak itu taina tadi. Kuduna mah hampura bisi teu ridoeun bah teu diticekeun taina. Ieu mah cenah tai juri ku yang ketijak. Pajuheun setan hakeun kerud di jelema. Ngadoakeun teh endah. Nah hesek itu teh kula can bisa. Komo urang bu aya jelema hewa ka urang. Ijah. Anon cenah dia odah. Cenah eta teh cenah si Rodiah teh. Naon si Rodiah imah nek tak si eta. Heuh nu hewan ka dia teh. Hooh. Lamun aya dia panjerngid langsung main nama. Laju lamun aya dia cenah main nama langsung bae panjemetut langsung bae leumpang susuru gudugan doang bedul bae. Heuh laju kumaha cenah eta inangna odah. Eta dia kuari cenah mansa Allah main kamari cenah naik motor laju ragak potong sukuna. Karasa ku tulang beheungna. Kawalat ti aing opanira. Hirup geus ngawalatkeun jelema. Hese Haji Jamaluddin kita bisa ente. Can bisa Haji Jamaluddin ge para hadirin. Kuring ge rumasa. Bu, ibu musalaki gawe teu bebeunangan ulah sok marahan. Ieu mah monyong bae cek anakna emak bapak ka mana? Teu nyah bapak di pajuk kerud los.
Sebodoh amat bapak dia iya, gawean. Nah jadi di mage gawean nyatu bepagawan bapak dia. Masalah molor, baru renak aing ge. Modal los bapak dia. Ulah kitu teh. Ulah kitu. Sanajan eta batur hewaeun, komo bari teh hewaeun ka urang. Komo salaki urang. Jadi madarat mah teteh keneh bae. Salakina leungit di baju kelong, pandoa teteh keneh. Cek teteh jor teh bapak dia di baju kelong los. Tuh pantung tungna teteh cecerik pandatang ka kiai yang diputer giling salakina eueuh. Horeng ge nyumput di koleng wewe. Kawin deui. Cibu. Asallahu ayyakhruja min aslabihim man ya'budullaha wa la yusyrika bihi syai'a. Ulah malaikat cek Rasulullah. Karunyaan bae jelema orang Taif. Susuganan engke mah manehna kuari nu bedegong ka Allah. Susuganan engke mah anak incu maranehanana aya nu nyembah ka Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah doa Rasul dijabah. Oh, if ayeuna pendudukna kabeh muslim. Alhamdulillah. Taya geus doakeun mah hade bae. Akhirna Rasulullah calik para hadirin. Geus kitu torojol bedatang malakul ardi. Malaikat ardu bumi, berarti malaikat penunggu bumi. Cek malaikat penunggu bumi, Muhammad, andai kata darahku maneh nyek selekatana, maka temenang ampun rakyat Taif ku kami nek dibeakeun kabeh. Ya Allah, eta Rasulku ngabelaan ka umat. Oi, Bu, oi, juga aing harees. Eta Kangjeng Rasul pala hadirin wal hadirat, ya Allah, Rabbana Karim. Cek malaikat, lamun ieu nyek slek tapi bisa dicegah, maka rakyat Taif ku kami nek dicungkelkeun eujeng kampung-kampungna. Rasul ngabelaan urang. Pala hadirin, sangkilang itu orang kafir Taif. Rabbana Karim, eta Rasul gugah, Pak. Nyecep darah ku sorban ku baju dina sirahna dina dadana dina pipina jaku biju misi nyek selekatana sebab ku malaikat nek dijungkelkeun teu bisa dihalang. Masya Allah akhirna eta darah nyek selek kana terumpah kana bakiak kana gamparan kana sendal Kangjeng Rasul. Alhamdulillah terjadi dijungkir balikeun Taif. Ya Allah kumaha Rasul ngadoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Iyalah doa Rasulullah. Gusti muga-muga marinan hidayah ka kaum abdi Gusti, sebab maranehanana kaos kieu ka abdi ngepung abdi malangan abdi maledogan abdi lantaran anjeunna terang bahwa kaulah teh utusan anjeun Gusti. Iyalah Rasulullah. Ialah pimpinan orang. Rabbana Karim, Masya Allah. Geus batur ge. Sanajan ngadoakeun teu bener ka urang, doakeun mah ku urang bener bener bae. Ulah ngadoakeun sampai teu bener. Komo Islam jeung Islam, komo tatangga jeung tatangga, komo batur jeung batur, dulur jeung dulur. Kudu siding daroakeun bararagus pala hadirin wal hadirat. Kulantaran orang Taif kabeh eueuh nu ngabela Rasul digerakkeun aya ku Allah hatena jelema. Iyalah Rasul istiqomah jejeg kuat narima cobaan digerakkeun ku Gusti Allah di eta kampung Taif aya jelema nu pangbeungharna nu panglegana kebon korma jeung kebon anggur ngaranna Ki Rubaiah. Rubaiah boga anak dua lalaki kabeh, hiji Atabah, dua kula poho deui ngaranna. Eta Atabah teh ya pala hadirin anu ngurus kebon korma bapana. Ya Allah, dibalikan ku Allah hatena. Boga bujang ngaranna Adas. Saha cenah bujangna? Adas. Ngaran dununganna Atabah. Bosna saha cenah ngaranna? Atabah. Atabah boga bujang ngaranna Adas. Ya Allah, pala hadirin. Cek Atabah Adas kadieu
Ayeuna juragan, Muhammad karunya dulu dikepung. Tadi balikin ke Allah teh sanajan orang kafir. Dikepung das dulu. Masya Allah, ia bikin anggur jeung korma. Karunya Muhammad. Ya Allah, awas ya kudu susulumputan. Bisi siaga dikepung di kurang Taif. Sia mere anggur jeung mere korma ka Muhammad. Berangkat adas para hadirin. Begitu berangkat adas tepang jeung Rasul. Masya Allah, Rasul keur ngalamun torojol adas. Para jamaah sadaya begitu torojol adas cek adas kieu, Mang. Tanya Nabi ya ke Rasulullah. Iya cenah anggur jeung korma ti dunungan kaula, daharnya dunungan kura karunyaeun. Ya Allah, akhirna dicanda ku Rasul korma. Begitu Rasul nyanda korma, Rasul langsung ucapkan lapan Bismillahirrahmanirrahim. Adas kaget. Min aina anta? Lam yakul hadhil kalimah ahlu hadhil qaryah. Cek adas orang mana anjeun? Can pernah ngadenge kaula. Ieu ahli kampung ngucapkeun lapan tadi anu ku anjeun diucapkeun. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap mun aya urang rahong neuk nyatu. Atawa neuk ngadahar naon bae teu maca bismillah, tanya, ai anjeun ti mana? Neuk barang hakan teu maca bismillah ieu. Ari umat Islam kuduna maca bismillah. Eta ge adas kitu. Min aina anta? Anjeun ti mana? Cek Rasulullah, kula orang Mekah. Saha ngaran? Kaula Muhammad. Ngaranjeun adas. Dibalikeun ku Rasul. Ari anjeun saha? Kula adas. Orang mana anjeun? Kaula orang kampung Ninawi. Di mana eta Ninawi? Di Irak. Cek Rasulullah, oh berarti anjeun orang kampungna Nabi Yunus bin Matta. Kaget adas. Anjeun terang ka Yunus bin Matta, terang. Apa hubungan Anda dengan Yunus bin Matta? Kaula Yunus jeung kaula dulur, sebab Yunus nabi, kaula ge nabi. Kaulalah nu ngaran Muhammad bin Abdullah. Ngaranjung adas langsung dirangkul Rasul, dikecup oleh adas, dicium tangan Rasulullah, dicium kaki Rasulullah sambil mengucapkan asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Horeng adas eta orang Ninawi Irak. Di lemburna main agamana Yahudi. Ceuk kiaina lamun maca kitab Yahudi adas engke di akhir zaman aya nabi. Nah kitab Yahudi kan aya. Dina Injil. Tak iya aya ya ngaran nabi ngaranna Muhammad, orang negara Mekah, cirina kieu. Tah cek bapana jeung eta kiaina di ditu di Ninawi, di Irak. Engke dia mah bakal kapanggih jeung ieu Muhammad. Harita di Irak adas bingung. Cek adas, pan Muhammad mah di Mekah. Jauh negerina. Aing mah di Irak. Piraku kudu kapanggih cek adas. Allah berkehendak. Adas gawe ka Taif jadi bujang atabah. Masya Allah. Rasul ketika diembargo di Mekah, dibaikot di Mekah, Rasul berangkat ke Taif, maka bertemulah adas dengan Rasul. Para hadirin, mantap untuk mengenang sejarah pertemuan adas dengan Rasul, maka di Taif dibangun Masjid Adas. Aya sagede mushola ieu pas temenang salat karena dikurung ku orang Saudi lantaran bisi macet temuat sholat pasti harayang sarolat. Masya Allah para hadirin hadirat. Iyalah para jamaah sadaya. Akhirna Pak Bu sok Rasul berjuang ke Taif 0-0. Orang Taif awanu iman hanya ada seorang, itu pun bukan orang Taif, orang Irak. Rabbana Karim. Rasul akhirnya berangkat menuju Makkatul Mukarramah. Mapah Rasul sabaraha dinten di Taif? Rasul 10 dinten di Taif. Akhirnya Kangjeng Rasul berangkat menuju Mekah. Begitu berangkat, pas datang ke Ma'la, ya Bah Haji ke Ma'lanya. Nah, palbah Ma'la teh ya. Rasul kan maca Quran. Ya Rasul matara liren-liren maca Quran. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarum minal jin
minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ilar rusdi fa'amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Begitu datang ke Ma'la, ya Allah, jin ngadenge Rasul maca Quran. Cek jin, kami ngadenge Muhammad maca Quran. Ya Allah, meni indah. Inna sami'na Qur'anan ajaba. Kami ngadenge Muhammad maca Quran, meni indah. Yahdi ilar rusdi. Al-Quran nuduhkeun kanu bener. Fa amanna bih, cek jin, kami iman ka Allah, iman ka Rasulullah ka Muhammad, maka jin beat ka Rasulullah, maka di jin untuk sejarah masjid jin deket Ma'la teh anu geus kamar kama pasti salat di dinya maka masjid jin bari jarah ka Siti Khadijah ka Syekh Nawawi Tanara Banten. Didinya makamna pandi Ma'lanya akhirna pala hadirin hadirat jin beat ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naon ieu hikmahna cokot. Leus teuing urang dakwah masyarakat teu nurut. Andai kata darareugul bae leus teuing. Sugan jin mah milu ka urang. Mantap kiai boga pondok eueuh nu ngeusi leus teuing. Sugan boga santri jin. Mantap boga santri jin mah aya nu pelit dipaling teu nyahueun. Wa inna minnal muslimuna wa minnal qasitun. Jin aya nu Islam aya nu kafir. Mantak bisa aya nu kasurupan ulah sok dibawa ka dukun, moal bener. Kala ka ditanyaan. Oh, bogor wakal. Wow, cek dukun. Heuh, ieu ti mana? Heuh, ti mana? Cek dukun. Iya dia nuti mana iya dek naon ngaganggu balik dia ka ditu iya dia nuti mana aing ti kamari aing kitu dia kumaha tadina teu kumaha lain iya dia geura balik moal wa ka balik aing mah mun can di mere kopi lanjut dia kopi naon hayangna kopi pahit hade luwak lebih bagus juri geblek begitu bangaran. Ya Allah, beres man. Atuh geus dia jaga tarabiah kopina. Encan aing hayang ngarokok. Laju rokok naon dia? Rokok Ji Samsu. Kumaha mun propos leuwih endah. Jin nyaho kana rokok sin sagala. Atuh dibawa jing ka dukun. Dengekan ku santri ku kabehan ya. Mun aya nu kasurupan, cokot bae teh kotok ulah dijampe. Teangan teh kotok anu medok teh kotok lantung teh. Sesegan langsung kena biwirna itu kena liang iruna pahit atuh cager pahit iya makalah kan ditanyaan geblek enggak dia geura balik mual ka balik aing kitu kunaon aing henek ka si ieu kunaon kitu gara-gara aing keur hees dikihan panteunya imah dia di mana aya eta liang sireum tah awas ulah sok nganggur. Aya liang na tanah liang naon bae mohon maaf itu sayangna jin naon kadaharana tulang mantak awas lamun makan sop ulah dibiakeun teuing jeung eta mun meceun tulang ulah sok sembarangan cek Rasulullah ulah sok sembarangan meceun tulang naon sebabna wa hadza ta'amu ikhwanikum cek Rasulullah eta teh kadaharan dulur anjeun jin teh masyaallah. Imam pemuda balik ngajang ki wer di mana bae. Lain ngisang kalau di situ kan peletok. Batur karena kehudang kuat leng behuluna. Mana ya pemuda haram jadah doang. Mending lamun ngisang kalau kada gusal kana tiang listrik. Gusal gesel. Eta tiang listrik lamun bisa ngomong teh ngomong. Cek tiang listrik neuk naon dia diadu-adukeun jeung aing. Kadur kemage moal mah gedean nu aing cek tiang listrik. Masya Allah para hadirin wal hadirat.
Inna sami'na Qur'anan ajaba yahdi ilar rusdi fa amanna bih walan nusyrika bi rabbina ahada. Kan eta teh surat jin. Para hadirin. Ya Allah, jin baiat ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Habiballah. Masya Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah. Lebat Islam jin. Masya Allah. Para hadirin. Jin kabagi-bagi. Wa inna minnal muslimun wa minnal qasitun. Aya rombongan jin Islam, aya rombongan jin kafir. Taya para hadirin hadirat. Ya Allah, akhirna Rasulullah panalangsa. Ditinggalkan ibu, tinggalkan bapak, ditinggalkan mamang, ditinggalkan bapak kolot, ditinggalkan pamajikan, berangkat ke Taif langsung. Rasul di balai dogan, masya Allah, dihina Rasul, dicaci maki Rasulullah. Berangkat ke Mekah, terus ke subur Zam-Zam. Oh, Rasul terek dihibur ku Allah, rek diangkat derajat ku Allah. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram. Terus sampai kaberes eta ayat para hadirin geus urang ge mun menang musibah dihina ku batur diledek ku dengdengan geus teuing ulah dibales asal kuat insyaallah urang meureun diangkat derajat ku Allah. Da Rasul ge kitu keur sedih Rasul akhirnya karena Rasul tawakal ke Allah, pasrah ke Allah, maka Rasul dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung diundang untuk melaksanakan Isra wal Mi'raj. Alhamdulillah. Lillata moal cacahan kula Isra Mi'raj nama nu tadi be cokot hikmahna ku bapak jeung ku ibu. Lamun batur uhewa ka urang ulah didoakeun teu bener, doakeun mah bener bae. Masyaallah ketika menang musibah sing sabar, insyaallah lamun sabar bakat diangkat darajat. Hayu nu boga ilmu geura ari istiqomah jeung elmuna nu dagang sing balener dagangna, nu tani sing arendah tanina, nu jadi pajabat sing arendah ngajabatna. Insyaallah para hadirin ketika orang sabar tawakal ke Allah pasti ku Allah bakal ditulungan. Geus ulah sok loba ngarasula, ulah sok loba mamarahan. Kahartosnya atuh geus kaharti masa kitu bae. Muga-muga aya manfaatna. Tasakuran urang rahong sing ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan orang nu aya di dieu kabehan sing termasuk jalma anu cinta ka Rasulullah, termasuk kana jalma anu ngagungkeun bulan Rajab. Amin ya rabbal. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina shaqiyyan wa la mahruma. Allahumma hdina wahdi man jama'a fi hadzal makan bi jahi sayyidi waladi adnan. Allahumma ij'al hadhihi al-qaryah qaryatan islamiyatan aminatan mutmainnah ghaniyatan mardiyatan indaka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aslih auladana wa syababal muslimin. Allahumma aslih auladana wa syababal muslimin wahdina wa iyyahum ila tariqikal mustaqimil mubin. Ilahi aslihil aulad wa sallimhum minal adad wa waffiqhum bi'ilmil had binailil fadli ya Allah. Rabbi ij'alni muqimas salati wa min dzurriyyati. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jamil anbiya'il mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.